Subhanallah, keluar biasa na Islam nepi ka asup ka pasar ge make doa. Dina Tanbiul Gopilin tah halaman 225. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qola man dakhala suko saha jalma anu asup ka pasar. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ta eta doa asup ka pasar teh supaya ditebihkeun tina balanja-balanja nu eueuh guna, tina balanja-balanja anu eueuh manfaatna, jeung tina godaan setan-setan. Sabab majlis iblis mah eueuh deui diciptakeun ku Allah di alam dunia teh nyaeta pasar, di tukang geus dijelaskeun. Kataballahu lahu alpas hasanatin. Maka Allah nulis keur pikeun jalma nu asup pasar bari maca doa eta 1 juta kaalusan. Wa maha anhu alpi sayiatin, bahkan dilebur 1 juta kagorengan. Wa rofa'a lahu alpi darajatin, bahkan diangkat 1 juta derajat. Maka khususna keur ibu-ibu nu sok daek ka pasar, baca doa ieu dina nalika urang lebet ka pasar supaya tidak terkena godaan-godaan setan, wabil khusus tipuan-tipuan muslihat manusia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk pasar online, pas mencet Shopee atau Lazada, maka baca heula doa ieu supaya Allahumma ya Allah ba'idna minal COD itu wa check out. Tah supaya kitu Gusti jauhkeun abdi teh tina COD jeung check out anu eueuh gunana.